pamanitada sahabat kiai, pamanitada sahabat ustad, pamanitada sahabat tokoh, pamanitada sahabat masyarakat, mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat ku atas takabur berarti geus diharamkeun kredit, diharamkeun buga bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae. Tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol maya di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol ma fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng gede beteng mareuneh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneh ieu mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayutnya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisaiin ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das warimah hukum nu galalde mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah li'alam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh teu kadeu ku urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% dan teh 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Assalamualaikum bagi Mbak belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu aja ya udah bawain satu Kiai Blon kos gitu tah gimana nu teger kiai coba keluar demandak ngomong na puluh ya boleh ye ayo ngomongnya na keur ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan bongan sia atuh teu make ilmu boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ge suka teman teh jadi mamalah atuh atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa sih kan itu banyakit dibawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh
ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan. Kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol ti dinya mulai ngeridit hayu ti atut hayu ti WA hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pesantren mah ndek ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta. Di luar teknis pondok pesantren mah. Geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tah mah. Pesantren mah non teknis, teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah, asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis. Udangkeun budak peuting tahajud. Berjamaahkeun tahajudna. Balik we boro-boro tahajud salat henteu. Non teknis pesantren, ulah di pikiran teknis, asal betah bae heula di pondok. Asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngaji teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak ngera ke masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kita naon kita aing macan boga mulu ke ngaji ya ku kieu asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri Masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah di mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mati baheula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos 20 frustasi ke masjid kabelah dia geus embungnya sih bau masuk kos gitu kan mun babaturan eta tanya satu kumaha aing bae sampai ka Allah mah teu kudu bisa jadi ke mall kalau paling jangan batur aing jeung sia sih gitu nyeseh agak satu atuh bararu bentek oh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zohor kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun KBG ka rahasia pasar teh inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyok nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak
mun bapak mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye emang mah lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren mah teu meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasa supaya budak giat doang, kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik. Tuh sabulan 2 bulan guys, jangan rada betah. Mulai ngaji sorogan ilaman lawa mina bina matu ambilin. Baruan sira mau tuh bukan ambilin. Kita bang ngaji di pondok pokok lalagaan. Nanti atuh mana bayadun. Leng saminggu tuh ngaji. Ngaji tadi pohon deui. Ya tantepkeun bae geus. Geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Konsepna ti ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus hagas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cekeun santri mah kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nyana mikir saeutak saetik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wah nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajen gedeng teu meunang terus bae kiaina ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh aya lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuk padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imah nama masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dipikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian siap sapira jadi imam santri ogos kitu. Nah, untuk maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain tapi bila mengkaluaran salap, masya Allah, salah seutak setting banget, maafu. Naon eta? Tereuhna, basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah, dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah, duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui.
sakit hebat capetangnya nanti lamun khutbah capetang hati lain deui bae kunanya maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mendidik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata nu pasantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge onang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai kemah kos kitu ngredit lain kiai kemah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai disatukan mah kos kitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ieu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang geus sakitu dagang na ge sing hade deui tani na ge sing hade ku ayeuna mah nah ieu li'allam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantap ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah pemeudang ngabuburon ai praknya pasta dahu terus bae nya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamanitada sahabai kiai pamanitada sahabai ustad pamanitada sahabai tokoh pamanitada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat ku atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bang terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng na gede lain gede beteng gede beteng mereuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh ieu mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung aya teman teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teu teu bae
aing sial cenah kiai gendut jantu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mundaharna gede lintu mundaharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu azabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cik sakaol mah sarua di dunya ge bakal dibere di dunya di akhirat na jelas di dunya na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema teh suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah nek nuduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun Ketua sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tah eta kos kitu tah lempeng nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famani tada jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae tah eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maot aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala digiring di mahsyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wallahu a'lam.